Dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Nilai hadisna sahih. Dawuhan Kangjeng Nabi, kana imro'atun minal bigo pil farat. Pernah terjadi bahwa kana miman kana qoblakum itu minal bigo pi ardin farat. Di jalma-jalma nu sameme araranjeun di tanah anu jauh ka itu jauh ka dieu falat teh dina tempat nu jauh ka dieu hara-haraeun nu sulit menang pertulungan makhluk aya awewe bigo minal bigo teh jama mufrad mah bagia dan bagia teh lonte sote teh mun kurang Bogor coba cek orang Bogor mah lonte teh anu loncer kuno bete aya oge nu nyebut ya untuk tapi orang tesai nu penting nama aya jalma bangor jalma bangor teh keur aya dina tanah hara-haraeun jauh ka itu jauh ka dieu paroat kalban yalhasu haulal biri tuluy eta si awewe teh ningali aya anjing keur lutak letak dina sakurilingan sumur tua jadi di tengah ardin pala teh sok aya nu nyarian sumur bisi sakeureun ngaliwat aya apa sumur eta si awewe neuteuk ke anjing kurilingan dina sumur mungkin lamun cek bahasa urang Subang kieu pibaseunana itu anjing mah henteu itu teh halabhab sedengkeun panyakit pan berat-beratna panyakit di dunia deui panyakit halabhab so panyakit naon paling berat panyakit halabhab panyakit paru-paru aya rumah sakitna panyakit jantung aya rumah sakitna panyakit ayeuna corona wah obat tapi aya klinik halabhab pang berat-beratna panyakit halabhab nu mata lamun janji kiai-kiai di NU turutan seorang ulama besar zaman Atba'ut Tabi'in jenenganana Ibnu Samak dina waktu pemerintahan eta loba ulama-ulama anu menentang ka pamarentah nu mengkritisi bari kritikna lain kritik eksebon tapi kritikna riken lain kritik membangun tapi kritik untuk menghancurkan. Ari Ibnu Samak paling rajin nu sok ngadeukeutan ka sultan kiai-kiai nu jauh nu saja pada jarau mah deukeut eta nalika kunaon karena baik komunikasinya yang baik dina hiji waktu Ibnu Samak sumping ka karaton ari sultan arita nuju leha-leha dina pavilion mayunan meja dina disadiakeun keni ayeuna mah aya keni diganti ku botol ini parantini iskeun cai penting barang katingali ti pintu dora tos aya Ibnu Samak eta sultan teh mapak tertarik mapak beda jeung urang karek katingali kiai pantau kacamata nih dikunci jangan aya mah bengal ya mah dipapat dipapat gondek kiai sono kaula depan sareng-saria tapi nu leuwih senang kaula teh sono kana papatah salira tuh sultan nu baheula nepikeun ka ngarasa seneng sono kana papatah kiai Allah gandeng bawa mangga sok dugi kami tempat cari kali sok aja cenah kiai saca naon-naon nak geura papatahan kaula geura pasiaan papatah petiti naon nu kudu dilakukeun ku kaula keheula cenah pamirsa sultan abdi bade naros ulah sultan hayong norostos ka abdi nya bade naros ke naon ari eta naon ibrik
Jawab Sultan ibrik teh mun bahasa orang keni. Naon gunana eta ibrik gunana keni? Paranti niiskeun cai. Supaya cai terusna tiis. Cai kanggo naon? Nya cai kanggo inumeun. Sultan nabi bade tumaros. Kumaha cai paranti ngilangkeun halabhab. Sultan nabi bade tumaros. Kumaha lamun Sultan ayeuna katarajang ku halabhab. Tuluy teu manggihan cai sargot pikeun ngilangkeun halabhab kajaba kudu dibeli ku harta kekayaan Sultan sakabehna. Rek milih cai sargot cai keur ngilangkeun halabhab rek milih harta nu loba. Atuh kiai dina filosofi manusia mah harta teh tatalang raga. Keur naon loba angka bari halabhab? Kuring mah ka jendela ngaluarkeun harta nu loba demi ilangna halabhab. Kumaha sang Sultan? Lamun sang Sultan katarajang ku halabhab, tuluy teu mendakan cai sargot keur ngilangkeun eta halabhab, kajaba kudu turun tahta, kudu eureun jadi raja. Nah bade milih terus raja halabhab, akabarek milih ilang halabhab kajen teu jadi raja. Saur Sultan, aduh kiai atuh keur naon jadi raja halabhab. Kuring leuwih milih cai keur ngilangkeun. Nah, ieu pepatah ti simkuring Sultan. Tak tage anjeun ulah rek takabur ku harta nu loba. Ulah rek takabur ku jabatan nu luhur jadi raja. Geuning nilaina teh teu leuwih ti sargoteun cai. Daros. Matak cek eta ungkluk, wah, penyakit nu paling berat di dunia diwati halal. Jadi dina hatena teh nyaah. Donya dina hatena teh hayang nulungan ka eta anjing. Ampeurkeun marang disampeurkeun teh katingali dihanap caina herang ngagencang. Ngan nula teret teu aya emer keur nyiukna. Tuh mikir cawe nulungan hayang aing teh. Tapi keur nyiukna nyilikan kana sukuna manehna teh make sapatu. Ari sapatuna teh sapatu emen. Lain sapatu tanyakan emen. Ieu sapatu emen. Urjangku. Aya keur nyiuk cai mah ieu sapatu. Dan bingung ieu teh. Aya keur nyiukna tapi eueuh tali. Keur narikeunana. Pulang inget manehna teh make tiung panjang. Jadi timan-man baheula geus aya ungkluk make tiung. Allah. Jadi kade kadang-kadang ulah dianggap ieu geus ditiung mah bakal leungit. Bare. Ngarti atuh ungkluk ge kadang-kadang ieu teh meureun langgananana santri maka kudu make tiung. Ieu buka soeh-soeh tumu-tumu talikeun kana sapatu kecemplung tarik dibikeun ka anjing. Dawan Kangjeng Nabi pasyakarallahu laha pagubirat. Allah nampi kana jasana eta si ungtu nyaah ka anjing naon makhluk Allah sakabeh dosana dihampura ku Allah. Tapi kada ingat ibu balik ti dieu gara-gara geus mangpat waktu itu aing mah ayeuna mengarah babari duit erek dagang suuk dendeng urusan eta mah rek ngukut we anjing. Sabab cangkang tu meunang rahmat Gusti Allah. Mending eu kena gambarkeun ku meunang rahmat Allah boro-boro nu soleh nu salah ge nalika meunang rahmat Allah. Matak kade di mana urang ningali babaturan urang kanyaoan manehna tukang doraka. Kanyaoan kurang teh tukang doraka. Oman. Saur Syekh Ibnu Athaillah. Di mana urang ningali ka jaman nu doraka, omat kudu tingali ku katingali kanyaah. Ulah ningalina ku ningali kabencian. Sabab lamun urang ningali ku kabencian,
mangka ieu teh bahaya keur urang berarti ngabogaan penyakit katakaburan. Jangan nanti kabejakeun di dieu aya budak baong mangga. Sia teh mah geus malik menang papatahan pinarakaeun ulah kitu. Salagi hirup manusia di dunia masih boga peluang menang rahmat ti Gusti Allah. Ngan pentingna urang mere nasihat yang baik supaya manehna katarik ku rahmat ti Gusti Allah. Saur ajengan Abdul Hamid Kang cenah di mana di dieu mah pangaosan teh dugi ka lohor. Nanti terus badai lohor urang balik deui we. Jadi lamun urang hayang bagja di dunia bagja di akhirat, urang kudu menang rahmat ti Gusti hoyong kenging rahmat. Jawabanana lamun hoyong maka kudu narima risalah Rasulullah dengan yang baik dan benar narimana. Ari narimana baik dan benar ialah narima kenana lewat kajian ilmu ahli dalil. Jadi lamun urang naboga ilmu dalil urang ijtihad, lamun teu boga urang milu kanu alim kanu ijtihad. Sabab kebagjaan manusia teh dina nyaho nganyahokeun, ulah teu nyaho nyanyahoana. Jadi orang kudu nyaho lamun teu nyaho kudu milu kanu nyaho. Fasalu ahla dzikri in kuntum lata. Nomor kedua nganyahokeun. Naon artina nganyahokeun? Namalkeun kana kanyaho. Tadi urang can terang di antara nu matak ngadatangkeun rahmat Allah teh daek salat qobliyah asar patokan. Balik ka lembur ukur nyaho we yen salat qobliyah asar patokan teh matak didoakeun menang rahmat tu Kangjeng, tapi teu daek ngalakonan. Eta disebutna nyaho teu nganya. Pikeun nu teu nyaho milu kanu nyaho sok nganyahokeun, ulah osok nyanyahoanan atawa milu kanu nyanyahoanan. Jalma nyaho teu nganyahokeun bakal bagja moal. Hiji pamengget gabungan isi. Dulu isi-isina nyiram. Nyiram teh nyidam nyiram reneh leutik teh. Sebulan 2 bulan nyiram. Ari zaman nyiram kan ieu teh osok naon beda rarasaan malih rasa. Anu seungit jadi bau, nu bau jadi seungit, nu haseum nu jadi papi camcam. Sabab murai wae ubarna nu paling efektif dahar anu haseum. Ayeuna hiji pamengget nyao pamajikanna teh keur nyiram, nyao karesepna nu nyiram teh ngadahar buah haseum. Kahareuseun dulu ya lalaki teh dionang rapat ka kota dipesanan ku isina teh Kang di mana di kota mah meureun sok aya bungbuhan di dieu mah buangan usgan sugan aya kadongdong balingbing Kang meniketnya ye apa teh datang ke kota katinggali nya aya kadongdong aya buah mara. Tapi manehna teu daek nanyahokeun kana kahayang pamajikan. Lantaran lebar mending duit ieu teh keur investasi. Bawa kalau ngalembur pamajikan geus nago ngadagoan salaki datang mawa buah mara buah hasil. Taripek teu mawa keresek-keresek acan. Pokna ceuk awewe nakangna di kota teh teu aya bungbuhan masem teh lain eueuh ngan teu kaburu we. Kumaha ceuk awewe tuh kakaler imah lebe kakidul imah pangulu anterkeun aing anterkeun ieu ieu akibat nyaho teu nganya. Tapi lamun lalakina anu nyaho nganyahokeun jadi pesanan ku pamajikan manehna nyaba ka kota barang datang kota ningali bungbuahan anu ngora ningali kadongdong, ningali balingbing, manehna nyaho di imam boga pamajikan keur nyiram.
gitu kan nyaho manehna yen karesepna nu nyiram ngadahar buah anu tanpa dipiwarang ku pamajikanana meuli bawa barang nepi ka lemurna pamajikanna ngarego mawa naon itu si akang ari geus mawa barang datang suguh teh ieu sugan kamu aya buah mora aduh kena kaloyong cabean nyetrok mangkari geus asar ya gede geus sakieu perubahan cetok bari sanajan keur nyiram ari ngadanu bahasa mah meureudeuy we bari meureudeuy karasa nikmat geus nikmat teh panpokna teh ngaharewas Kang irahat molot teu nona tina sabab nganya tapi nu paling bahaya di mana geus anu nyanyahoanan teu nyaho lain milu kanu nyaho tapi sok nyanyaho nyanyahoanan eueuh tina agamana salat kudu ngajaga jarak ini eueuh teu kapanggih ku si lain lamun ningali kana dasarna teu aya nu tadi teh la yuridu mumarridun ala musihin nah ayeuna aya jalma anu nyanyahoanan ieu mah jalma nu tukang buburuh ngarit dagang jukut ngalisuk ini mawa carangka mawa arif tuluy kana rungkun ka handapkeun jurang panggih jukut keur ngarit manehna suluk sak-salek bau nu haseum disusut ari kapanggih teh tai ucing tilu guruntung cek manehna ieu nu haseum teh ingat di imah boga pamajikan keur nyiram ari nu nyiram resep kanu haseum pada resep sote kana buah hasil lain kanu masa kadar hasil Allah ayeuna dibawa dibungkusan waktu balik ditumpangkeun dina carangka kareret ku pamajikanana aya naon cenah kang dibungkus antosan geus neuneun jukut dina tempatna buka ieu karesep anu nyiram so ari dibuka kayak ucing daku awena teh sial bok ieu balukar tina sok nyanya dina agama ge kitu ulah sok nyanyohoana urang rek nyaritakeun haram rek nyaritakeun halal kudu nyaho lamun teu nyaho tanyakeun kanu nya teu loba ayeuna teu loba jalma anu cilaka teu loba anu cilaka karena nyanyahoanan atawa teu ngilu kanu nyaho tapi ngiluna kanu nyanyaho Allah hoyong kenging rahmat Allah sok lamun hoyong kahiji usahakeun supaya orang jadi jalma anu takwa sabab Allah ngadawuh dina surat Al-Maidah dawan Allah was inna rahmati wasi'at kullase fasa'aktubuha lilladzina yattaqun rahmat aing ngajembaran kana segala perkara satuluna aing mastikeun kana eta rahmat teh keur jalma nu takwa jalma takwa pasti meunang rahmat ti Gusti hiji usahakeun takwa tapi takwana kudu nurutkeun nu nyaho nah bisi nyanyoanan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah timimiti tahun 1826 ngadamal perkumpulan ieu perkumpulan teh ngajaga bisi aya jalma nu hayang bagja nyanyoanan nyadama jamiah Nahdlatul Ulama anu dina pilem panganana mengikuti salah sahiji madhab anu opah kan gitu aya teh supaya ngeunang kabagjaan nu nomor kadua lamun urang hayang meunang rahmat Allah jadikeun urang ti jajaran jelma-jelma nu nyaah urang-urang hayang meunang ka nyaah ti Allah ari urangna bengisan bengalan tapi kudu nyaah di mana dalilna buka hadis Bukhari dina hadis Bukhari sanadna ti Usamah bin Zaid dina bab al-buka lil mayit bab ceurik karena mayit nah dina hadis itu panjang
Kangjeng Nabi ngadawuhkeun innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Saur ahli ilmu nahwu ya nama teh adat inhisor paranti ngawungkulkeun. Jadi atuh piterjemaheunana ngan jalma-jalma anu tukang nyaaan di antara hamba Allah anu pasti bakal dipikanyaah ku Allah. Jadi kudu jalma anu nyaahan. Bapak kudu nyaah ka bojo. Ingat yang garaduh bojo ulah sok nyeri ka pamajikan teh. Heuk tingali dina rumah tangga. Pagawean awewe kumajing bagian lalaki. Pagawean awewe minang leutik tapi leubeut. Pagawean lalaki memang badan tapi carang. Coba ayeuna Yasin Kuring pengurus NU Jawa Barat naroskeun ka wargana di Ranting Tanjung Siang. Loba mana katuncar sa cangeum jeung muncang sa cangeum. Loba mana? Sarua. Muncangna pan sa cangeum. Katuncangna sa sarua. Ngan beda teh bilanganana wungkul. Tugasna salaki jeung pamajikan teh sarua. Ngan bedana teh leutik jeung badagna. Awewe mah ngisikan ngomehan budak. Ari lalaki mah pandangu macul ngojek gahareuseuh. Masa kade lamun hayang rahmat Allah kudu silipikanya. Innamar rahmatul lirrahman. Rahmat Allah dengan kerja manu tukangnya salaki sing nyaan ka pamajikan. Pamajikan sing nyaan ka salaki. Ku lalaki teh tetep pagawean pamajikan di mana urang geus geuleuh ka anak mitoha. Alabatan neuleuh hileut sagede anggot. Ijid alabatan ningali cacing saringing. Ngewa alabatan ningali lentah sacarangka. Tetep heula saha pamajikan teh kunaon atuh manehna jadi deket jeung aing ayeuna aing sebel sok ti mana mimitina ieu teh aing bisa deket jeung manehna. Ingat bernostalgia mimitina teh aing bareto teh papangih jeung manehna ditanyakan emeng aing neuleuh manehna ngariret tidinya mimitina mah ingat lirikan pertama. Ingat sentuhan pertama. Ayeuna geus nini bayangkeun keur ngora. Najan nini rasa parawan bakalnya. Allah. Kinya tingali pamajikan teh pagaweanana lalembut tapi kerep. Sok pamajikan. Ayeuna di mana tos sare sakamar isuk-isuk nu memere sprek salaki pamajikan anu ngagenong orok lalaki pamajikan anu mawa sisihan ompol salaki pamajikan anu nyibeungetan anak urang lalaki pamajikan nu nganteur ka PAUD salakina pamajikanana balik ti PAUD manehna can sarapan kaburu datang anak di sekolah kudu ngaladenan budak sekolah jadi ladenan lewe ngeus ngaladenan anaknya torojol bapana sibuk awewe teh leres sibuk maka cek bapak nyaah ai boga pamajikan teh geuning sibuk kitu lamun sibuk kitu mah teh kudu aya nu nyunang-nyunang naon goreng atuh lamun aing nyanum aya anu nyanum teh ini tina beger aya anu nyanum ini tanah bager lamun ini tina bager mah halus bager ieu teh nyaah ka pamajikan bisi lecet tuluy istina deui kudu nyaah ka salaki engke di mana salaki karena nyaah pok ngobrol nyai dipikir-pikir akang teh
ngaduriksakeun ka salira ti sapratna salira jadi pamajikan akang salira teribu nu ngome spray anjeun nu ngisikan anjeun nu nyusuan budak anjeun anu nganter ke sekolah ngajajab anjeun akang teh karunya supaya aya nu nyunang-nyunang kumaha akang urang nyanu tah jawabana ci awewe teh deui kudunya ulah janji heug atuh akang syukur da ulah kitu tapi cek ibu jaduh akang dedeh teh amdi teh karinya nyaah ka akang amdi teh lamun akang di bidian anu amdi teh paur bisi akang keluar ti kubur dendek abdi pernah dina ceramah aya hadis yang Nabi ngingatkeun kaula apal di antara umat kaula anu nyandung teu adil nalika keluar ti kuburna dendek amdi teh bisi nu kasep ka bogoh abdi dendek amdi teu ngawidian teh lain sieun kabeakeun lain sieun kasoro tapi nyaah ka salaki nyaah ka pamajikan pamajikan nyaah ka insyaallah bakal menang rahmat ti Gusti lain ieu mah cek salakina kumaha urang nyandung hade akan rek nyandung mah 2 kilo oge asal serahkeun abdi ulah kitu tapi sok nu nyari nyandungna kudu karena nyaa anu hayang nyandungna karena nyaa baris berarti sarua dua-duana initna tina bager lain tina beger terus nu penting hayang menang rahmat Allah dawa Nabi eta rahmat Allah teh ngan pasti ngan ke zaman nu nyaahan mata sin kuring selaku roi surya ka LDNU ka kiai-kiai umat di mana jadi imam pengurus NU jadi imam Jumaah imam taraweh babacaan ulah sok paranjang teuing di mana hutan tong sok panjang-panjang teuing di zaman Kangjeng Nabi kapungkur aya petugas jadi imam ku Kangjeng Nabi tuluy parios ka makmumna kumaha aranjeun di imaman ku petugas kaula teh aduh abot ya Rasulullah na kunaon panjang teuing babacaanna maka Rasulullah manggil sadayana yeuh lamun salat sorangan pek panjang sadaek-daek tapi lamun salat mawa batur jadi imam palyujit singkat mun tarawih 20 rakaat teh berat gitu ulah disingkat jadi 11 rakaat bacaanna singkat harusnya surat-suratna nu pararenek gitu kan sabab lamun kurang ti 20 lain tarawih tatarawehan harusnya gimana jadi imam jadi khotib ulah rasa keur kapake waduh khotbah satengah paeh dalil lain tina Quran wae tina koran ge dibaca atuh mustamena oge di satengah paeh narunutan ayo je singkat di mana anjeun diondang kudu tablek engkau sok lila-lila teh karunya musame geus karesleun yang di mana aranjeun ngadengen nu tablek heug resep entong menta dipanjangan karunya geus kolot disicapeun bilih aja sahur tutus langsung carita ke pangkalan jodoh potong sapotong semoga ngada agung cukup lumur jemar siap sami hapunten kasuhun aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq